Nah, tinggal heula cisna. Kuring setengah maksa, awahing ku hayang kanyaah ditarima. Apa nak kangepun adi? Pokna, laju gura-giru indit. Wanci kelangkan setangtung pi seminggu deui ka lebaran budak awewe umur 10 tahunan katara pasemona bungah pisan bari nganang nengne apel pamere tukang buah nu jongkona kaliwatan apelna sakapeung dipencrong bari renyarnyu sakapeung dilapan ku tungtung baju karung rongsokan ngalumbuk hareupeunana. Neng, sok nulung. Palek kuring basa nyamperkeun diuk di sagigireunana. Aya rasa karunya nempo waruga begang papakean katutiung kucel diwuwuh sandal sisirangan. Ukur ngaret ku juru panon laju unggek apalna geuwat di sakuan saung manehna unggek lalaunan bangun nu tepati hayang mirasea leungeunna ngekeuweuk apel sajaroan saku baju jiga nu kasieunan murag atawa aya mementa. Neng sakola keneh leuleui bari nutup beungeut tukuleuheuk ka kebulan manehna unggek laju tungkul nyemu alum ngabejakeun kana langsa ngaliwatan pasemona. Ari bumina di mana? Kuring teu eureun nanya ku alatan rengkak nu ngahudang kapanasaran. Di bumi Pak Ustad cenah leleunan ampil teu kareunge kagandengan ku sora mobil nu lalar liwat. Pak Ustad teh sahana neng teu aya sora atra sirahna tanggah nyawang langit ceudeuh disaput nega kulau tanggara hujan moal deui bakal datang. Sepuh area keneh kuring beuki tetelepek leungeun teu katahan pikeun usapan sirahna bari tetep beuki anteb sanajan teu seukeut nepikeun ka deudeuh. Cimatana dumadakan ngalembere ngamalir dina pipina dibarung ku lowe-lowe meg leketei awak lulus taya tangan pangawasa lang emplengan ngajaul ngababade kaya anu sanyana tinang tu budak teh geus pahatu bari pada ngentep ku barayana lejero ati dumadakan aya ka Inggris naon nu karendapan kumanehna tumimba oge ka budak sorangan geus moal bawa tunggarana kana langsa bakal jadi papaes kahirupanana lamun mah teu era cimata moal ditahan bedah mudahkeun pagaliwatana rasa di sajareung dada sora mimiti daruda Ari mulung di piwarang saha
Manehna gura-giri nyusutan Cimata ku tenggong leungeun. Laju ngawalon halon. Kawitna mah dicaram. Mang abdi keukeuh dah hoyong jajan. Kersa dipasihan acisnya. Cekeng bari musiwa ngaluarkeun dompet. Nyabut duit salambar, laju diasongkeun. Kebek. Laju nutup seukeup bangun nungananha. Cimatana nu tadinya gendang dumadakan saat mere katugeunah nu ngabalokarkeun kuring jadi ngerasa dosa. Padahal lain maksud kuring ngahinakeun. Imah wening tina ati sanubari hayang membrakeun rasanya najan ukur sakitu-kituna. Panu kitu mah apalna dipeser. Biasnya kuring keukeuh binarung Cimata nu geus teu kaampeuh beueus. Teh kenging cenah tatag bari malikeun awak lukangan. Nah, tinggal heula acisna. Kuring setengah maksa awahing ku hayang kanyaah ditarima. Apa nak ngapun adi? Pokna laju gura-giru indit. Tama.